Duh, aing mah diusir ku pamajikan bararingung itu budak teu boga. Kopi boga kudu ka mana lampah, itu aing teh bararingung ya Allah. Ieu geuling karasana ieu bingung lah ya Allah. Bingung. Budak diusir ya Allah ka mana lampah ya aduh ya Allah. Majikan diusir. Usir aku. Ieu elah ka mana we manutkeun hidup suku ban we jeung sugan bangit ilmu jeung kebahagiaan kadut mah sabar we hate ya Allah. Mereka mana, Yeng? Aduh aing teh pa eta diusir Usaha. ku pamajikan. Kunaon atuh? Nya eta lah aya masalah rumah tangga pengadaan rumah tangga bararingung ieu teh lampah ka mana. Ya, reka mana, Yeng? Reka mana? Are ka mana we malah bingung. Diusir pedah naon, diusir pedah naon. Oh nya biasa li keluarga mah aya masalah. Oh, masalah. Maka dia bisa mobil kan pulau. Aku tuh bisa ngakak sih. Kalau tetubuh, budak pun jangan rauh gitu. Kumaha kudu ka mana lapat. Aing mah kieu we. Heeh. Urang sugan urang cicing dikecai, urang ngahulang di ditu Bisa mun gitu ge mah. supaya pikiran rada jernih sugan. Bisa. Sok ayo diajakan itu. Ayo, mangga terus siap. Ajakan. Siap. Ulah sok loba pikiran. Nya bingung lah. Lempang teu kudu gancang teuing. Heeh. Santai weh, gitunya. Nya Pak. Nah, ulang di ditu segi si cai sugan Terus aja rada jernih, kos cai herang gini. Nah, gitu lah pikiran teh nya sih udah ngagebrai di dinya mah nya. Di bantuan mau nih kantong di Nah, ceklan. bios ku api we dan ngelak ku Tapi api. ulah bunuh diri kan di deket cainya. Oh, Ada bisi. Ya. Oh, lah biar udah. Ulah di situ. Jadinya tah ngenahnya di dieu cai. Bagi dia we abdinya pada gini. Ada ulang aku dibarkeun maneh ya. Oh, lah biar. Tah. Tuh. Di behanap gitu jadinya so. Di dia teh Ulah di dinya. abdi di sini lah. Yang geus atuh. Saya mah kayak perlu deui. Ya, atuh, mangga. Bikin sok atuh. Mun. Ulah sok. Atuh nuhun di pere-pere. Ulah sampai ngaku jubarkeun maneh. Oh, abdi kene. Yuk, assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kudu ka mana lampah abdi Gusti, mengusti karena ya Allah hanya ka geuning jelema teh bener teh geuning kalakuan teh kieu. Ya, Jeng. Keur naon sorangan wali dieu? Ampun, Pak geuning Bapak. Untuk di mana tuh? Nah, biasa we, tes leuleumpangan dia keur naon di dieu sorangan we. Mudah tanam panjang mulai terdekat mentir ku pamanitan. Yes, soal naon atuh aya wae. Oh, aya masalah kembali ke ada rumah tangga mah, Pak. Ari dieu keur naon? Ah, di menitkeun pikir we, suka jeung alam kitu ulang terhadap pikir ada cerah heula di kamar Ya, lapak. kalau lamun ti kujubar karinya meleuwih tiis. Bisanya Bisa, sakumaha jadi tiis. Bener, Lamun ti bener, kujubar kanu cai mah. kujubar mana jadi teh ka banjur teh isi itu nya. Jadi ka banyu. Bener. Nyata gitu mah, kadang ulah ieu nya. Sadaki heula sakedeung atuh. Ya, mangga tuh mangga. Duh, Gusti, ya Allah. Bingung, liar. Aduh. Bingung dia pikirannya Allah. Ah bener aing daripada cek anak ya daripada pusing pikir mengingatkan pikiran yang aku jubar kita pada kaya aing ngenahan aing pusing mah aku jubar karena kaya is kan aing ini sembilan rumah itu. Aduh mantap. Ini sembilan adalah. Aduh, mana? Wah, nih pikiran teh, dia mah rasa gini. Aduh, bener, ini sekedar pikir saya malah intis, kata tiris gini, rasa ngahodot, aduh. Nih, bus anda mah kalau bilang kita nama pamila kan bahan penting itu, tiris, karasa, aduh.